Kemana inung budak deh nya euy? Aing buru mah rusuhan di kebon. Datang ka imah ada dikunci pantau ge. Kebeneran aya si Budi aya titaheun ngalah daun euy. Tong nunutan wae. Astagfirullah ngalabeun. Ngaruas wae di dinya mah teh. Pada nunutan orang pangalakeun daun. Aplah. Nah, iya kosna 20.000 we. Oke, terima kasih teh. Siap laksanakan. Antarkeun ka imahnya. Siap. Lumayan, 20.000. Nah. Abis ke kebun nanya, terkenal. Sila kebon tadi kempok. Sugan aya cawan. Wah, kebenaran loba yang di kebun si Gege. Nu ieu ah. Tapi jangkung euy. Ditaekan ieu mah ya. Taekan ah. Taekan ah. Asik oi. Aneh sih mah oi. Tepat tuh asik oi. Bruh. Si Budi kenal eta di kebun aing. Kan, pakai di kebun segala eta cowok aing. Goblok si Budi. Malah daun bunga teh. Aing tuh. Budi, kenal sia. Ampun, Pak. Ampun, Pak, ampun. Ampun sia. Naon maneh keluar urang? Daun, Pak. Kita saha? Awan wanita. Nanti mau Maaf, Pak. Ampun, Pak. Des ya. Ampun, Pak. Sia. Pak. Ke mana? Adieu sia. Adieu. Ampun, Pak. Adieu. Dijebulkeun ku aing kumaha sia sok. Iya. Kamana ya Budi ti tanggal ladeun teh lila-lila teuing. Bud, mana daun teh? Daun di balong. No, teh. Urang dikejeburkeun ku si Gege. Bantuan euy, naik. Ini parah nih.
Tenang, tenang.